bentuk kodok macam ayam paling kita boleh digaruk ganti mau dijagaan haromannya paling nanti jujur karena orang mulai paling bernyanyi baru Ustaz tidak mau ngomong bisa cesa justru mana bisa nyamuk sukses ini jujur sukses di kekuatan pemajikan kok cicing kekuatan pemajikan ada jangan saya yakin ke Allah. Jadi tapi jawaban itu terbersih ngalangkah lepas Allah. Kemudian menumpuk eta bayangan si pengenak kateng pos surga ulah katu ulah nya kateng pon neraka didengengkeun keheulanan. Aya ka ditu jeung gunung kecacahan urang cenah puasa teh bener karak 3 tahun. Ti samemeh nama tara puasa gampangnya cakeun pos surga jeung neraka cenah teh terbesit lapan Allah puasa heula pasti bener. Cek abdi digitukeun, salat kumaha cenah sarua salat ge tadi mah aprak-aprakan we gitu. So gampang heula cenah hirup mah henteu kudu akacacahan. Karena waktu jelema bodoh mah pensiun tah eta maneh. Disebut lagi wali ngora. Bisa deui mah cenah. Kira aku nyekel kitab di payatul awam kudu nyebut wali kelakaran kitu salat terus bener. Para hadirin jamaah mau jadi tersusun itu bisa dibayangkan nah, zat Allah itu bisa dibayar. Terkecuali ke katingalina urang jalma mukmin di surga. Aya di dunia bisa ke aya jelema, bisa sebagai kemuliaan ningali ditingalikeun Allah dibayar ningali zat Allah. Upami riwayatna sahih abdi ningali dina kitab Fadhailul Quran. Eta Imam Ahmad bin Hanbal ngimpi papangi jeung Allah 88 kali. Jeung Allah ngimpi tapi ngimpi ieu mah ceritaan Ahmad bin Hanbal kan aya dina kitab Fadhailul Quran. Cek Imam Ahmad bin Hanbal seandainya kaula ngimpi jeung Allah papendak jeung Allah kan 100 kali aing rek minta ka Allah rek nanya naon doa jeung amalan pangutamana. Bener ngimpi kan 100 kali Ahmad bin Hanbal. Langsung minta ka Allah Gusti, ieu ka 100 kali abdi bere ngimpi pendak jeung Gusti. Ai amal panghade-hadena naon di alam dunia. Maca Quran. Eta jawaban tetap kernyatakeun manahibna Imam Ahmad bin Hanbal salah satu murid Imam Syafi'i salah satu guruna Imam Syaikhul Qadir Jailani kan madhabna Ahmad bin Hanbal Syaikhul Qadir Jailani Ahmad bin Hanbal Allah taala. Para jamaah hadirin rahimakumullah yang kembali kana pembahasan. Jadi Allah teh annadzatahu laisat muraqabatan min ajzai. Bahwa zat Allah henteu tersusun tina anggota badan, henteu tersusun tina partikel-partikel, henteu tersusun tina materi manusia. Lagi kumaha atuh zat Allah? Wallahu a'lam. Tadinya Allah teh kumaha? Teu bisa dibayangkeun, teu bisa ngarti zat Allah. Itu ge justru karena zat Allah murtad dong. Atuh urang kumaha ibadah kana zat Allah urang teu nyaho hakikat zat Allah justru eta lah hakikat keimanan jeung kekuatan iman urang dirinya urang sanggup urang rela ridho ikhlas nyembah kana zat anu urang kauningan lewat informasi tina nabi jeung kitabna tapi urang can nyaho hakikat zat Allah tapi urang disembah. Bahkan ulah di masalah kana zat Allah kanjeng Nabi wae urang can pernah ningali can pernah ningali kanjeng Nabi. Komo ya atuh mah nyundang ngimpi we bisa pernah ngimpi kana kanjeng Nabi. Tapi urang iman kana kanjeng Nabi padahal saya pernah mantap kanjeng Nabi pernah kana para sahabat. Ar-ra'aitum nah berpendapat kanjeng Rasulullah SAW kana para sahabat. Ayyukum afdalul iman di antara anjeun di antara umat kaula saha nu paling utama iman. Cek sahabat kami atuh teu aneh maneh mah nempo ka kami. Maneh manurut ka kami sebab nempo kami, nempo mukjizat, nempo turun proses karena nempo turun Al-Qur'an, nempo wahyu, nempo perjuangan kami. Maneh iman ka kami wajar. Tak katempo jeung kula kami. Cek kanjeng Nabi gitu. Aju saat Rasul engke umat atau kaum di akhir zaman anu iman kana kaula sanajan teu ningali kana kaula. Eta lebih hebat iman teu ningali tapi iman. Kembali karena tema dan Allah laisat muraqabatan min ajza. Komo nyangka lafaz Allah Allah lain. Besi urang tentunya mun ketolu diri ngolepat gitu. Ayo lafaz Allah terus makrifat
salah. Salah. Juri kita masih masalah juri. Loh, itu 165 taikun 312 sore terus. Ayat Allah sudah berpetima alhamdulillah makrifat hakku makrifatihi. Nah memang berdiri bailah itu kok kita ngolepat lawan Allah, ngolepat zat Allah. Wah, omeana kita main posek sih kan. Ada jamaah hadirin rahimahullah biasa. Tadi menceritakan Abdi Ahmad bin Hanbal sekali teh mau Allah sahih jeung nanti kita fadilul kiram. Aya takut itu. Tapi kakak hendakan hiji sampai mimpi papanggih jeung Allah Syekh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Dina kita fadilul Quran. Adapun salah jeung tergantung mualif eta mah. Teu mualif poho abdi ngawadul. Nyalakeun kana mualif, lain mualif ngomong kita di manurutan mualif we. Atuh ke bapak-bapak caritakeun di bapak-bapaknya nyalakeun abdi pernah ngadangin dina kitab naon dina ngaji format aya nyaritakeun kitu. Aya kitab kalau aya tipis kitab nangan 30 halaman 15 lembar. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Wa tarkibu yusamma kamutasilan. Karena istilah. Tersusunan zat Allah lamun gitu. Lamun tersusunan zat Allah tina anggota badan atau tina partikel-partikel atau materi-materi anu sejen, maka tarkib tersebut murokabah tersebut yusama kam mutasil, disebut kam mutasil. Tadi mustahil kalau kam teh namanya nabi bilangan aya loba mutasil anu aya dina zat Allah. Jadi Allah boga leungeun, Allah boga suku, jeung saterusna Allah aya silahan eta kam mutasil, mustahil dina zat Allah eta terjadi. Mustahil. Eta pertanyaan anu muncul pasti Bapak kira dan ngerti Bapak karena dina belajar ilmu kieu mah pasti HTT norowet sok. Ya Allah kumaha? Tah eta pertanyaan mah sok terus eta pertanyaan tidak sekan eta urang moal nyaho zat Allah. Seandainya aya nabi kurang ditanyakeun ya jam nabi oge moal ngabejakeun. Moal ngabejakeun. Para jamaah anu saterasna. Wa immakna annahu laisa dzatun fil wujudi wala fil imkani tusyarihu dzatahu ta'ala. Anu kadua nu makna wahdaniyah kita teh nyaeta annahu laisa dzatun fil wujudi teu aya hiji zat oge dina wujudna wala fil imkan jeung teu dina sakabeh mungkinan. Jadi mungkinan teh perkara makhluk anu aya ieu sakolong dunia. Tusyarihu dzatahu ta'ala anu nyaruaan kana zat Allah. Tadi makna wahdaniyah anu kadua, anu tadi anu kahiji makna wahdaniyah teh bahwa zat Allah teu tersusun tina anggota badan. Makna wahdaniyah fi zat anu kadua nyaeta zat Allah moal aya anu nyaruaan selain daripada Allah. Moal. Sanajan loba penyebutan Tuhan anu pada hakikatna kabeh disarua jeung Gusti Allah. Eta mah hanya sangkaan-sangkaan tadi dia wijdan atau auham. Tapi makna wahdaniyah nu kadua, wahdaniyah fi zat anu kadua maknana nyaeta teu aya jeung moal aya, moal mungkin aya anu bisa nyaruaan kana zat Allah dina sakabeh maujud jeung dina sakabeh mungkinan. Moal aya. Singkat nama moal aya pesaing Allah, mantap dilafazkeun la ilaha illallah. Teu aya pangeran selain Allah, bahkan lamun urang ningali kana susunan zikir anu Tokia Yasin namanun jaya la maujuda illallah. Teu aya wujud anu nyaruaan ka Gusti Allah. Da wujud urang wae mah diwujudkeun ku Gusti Allah. Aya wujud anu nyaruaan ka Gusti Allah mah Allah teh wujudna teu aya mimitina jeung moal aya akhir. Pan urang mah sanajan wujud urang mah aya mimiti jeung aya akhir. Wujud surga sanajan khalid moal aya akhir tapi tetep aya mimiti la maujuda illallah. Jum saterusna jeung saterusna. Para hadirin jamaah rahimakumullah, geus singkatna kieu Gusti Allah teh zat anu maha hiji, zat Allah teu tersusun tina anggota badan, jeung zat Allah moal aya anu nyaruaan dina sakabeh maujud jeung sakabeh mungkinan. Intina mah moal aya pangeran selain Gusti Allah. Anu aya pengakuan tina orang-orang anu nyebutkeun boga dugaan jeung boga keyakinan patekatan aya pangeran selain Allah eta patekatan anu
berikut urang nalika urang nekatkeun yen aya anu kawasa selain daripada Allah, urang mah nekatan salah. Urang boga kemampuan ia adalah seimbang atau mengimbangi kemampuan Allah, kekuasaan Allah, eta oge salah. Karena kabeh kemampuan anu aya di diri urang eta kabeh adalah jijieun jeung tapak damel Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urang bahas dina wahdaniyah fil af'al. Mudah-mudahan manfaat. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir kajian kita Baitul Awam berhubung